baheula aya kiai hebat di Banten, lamun urang hayang lulus zaman Nanang Kosim, suara bagus, kemudian tenar, dibere ta wiridanangan kudu diwiridkeun di Maulana Yusuf, lain di Maulana Sadudin. Di Maulana Yusuf aya wiridanana, ke dibejantak ku kiai, lamun aya sesengitan anu tenang, sesengitan kedua modal kos itu tenang keneh. Tapi lamun sesengitan nambah dari gitu mending balik hiji teh kiai nyaritakeun. Kedua lamun misalnya orang keur tapa di dinya haju aya orai ulah indit, orai mah ulah indit orai. Lamun aya bangkong-bangkong bang ulah tetep indit, teruskeun bae moal ku kumaha, moal kajen ku kumaha. Haju lamun aya eta teh nu sakala liber teh di luhur teh naon ngaranna? Nuril laluhur gitu tamada kabang kabenana simet-simet laletik pada kos galit. Eta ulah tetep hayuh bae. Teruskeun. Geus ulah sieun, bedana heula teh ku guru urang lamun tapa di dinya. Ulah sieun. Tapi lamun aya kica-kica hiji, dua, tilu geus memeh ngalobaan maning balik. Geus kica-kica matana tet budak bari bantu oke kica-kica jangan ke HP tetot balik. Dua katilu, nomor katilu endeg aya deg eueuh sesegitan atau deg aya deg eueuh teu bangkong orai jeung sajabana, tapi aya bentuk aki-aki atau awewe mawa pengki jeung mawa paco maning gegeraan balik geus sama balik cepat siapa tapak bahaya jasa tapak. Eta Banten teh sejarah Banten teh kos kitu tah. Wari mangga geus eueuh kiaina maot tah geus kolot baheula kiaina. Wallahu alam nurun kata ilmuna. Disebut Paku Banten teh lain sapaku-paku Banten. Eta boga ilmu Paku Banten. Paku Banten kan aya aslina. Aya pakuan biasa Pak. Bentuk tangkal kayu. Disebut Paku Banten gitu. Nah, lamun eta Paku Banten anu kuari ngawujud naon gitu ngaranna tangkal kayu oyak biasa etik geus Banten oyak kamari oyak seetik doang tah daunna doang kiaina nu oyak sia teh oyak gode malam oyak-oyakan bae nu lain kiai mah geus leuwih ti heula oyak jana. Paku Banten boga sejarah toriko di Paku Banten aya robah daun, aya robah pangpang, aya robah tangkal. Iya lain sembarangan Banten mah tuh bau Masya Allah parang sana. Udah kuari jauh Paku Banten ilmu nak luhur lah sadajan nu kuari kadugalana, tapi sejarah kajerona jeung tangkal kayuna di mana eta nu jadi ciri Paku Banten. Masya Allah aya nu ngageugeut. Ternyata bumi digoyang. Haji Dalim seri bae. Sebab biasa di Kerawangnya nah. Goyang bumi. Edek. Henteu istiqomah. Allah ngerti, Allah paham sebab Allah nu nyiptakeunana. Bumi goyang teh lantaran eueuh pakuan, maka Allah nyiptakeun paku bumi jang negeran bumi gunung diciptakeun ku Gusti Allah gunung gunung di negara urang mah teu sakumaha. Ketika orang ke Yordan ningali gunung Masya Allah di Mesir, Yordan, Yerusalem gunung bae kabeh tah kadina Haji Pendi dek diwakafkeun di ditu. Ridho aing mah tah hiji tah balik oke tapi gadi orang digali di Mekah gunung luar biasa, Madinah luar biasa, bahkan Kangjeng diceritakeun cinta Uhud ge cinta Kangjeng dan selanjutnya. Nah ieu gunung teh peneger hiji negara gunungan Banten Gunung Karang Masya Allah Gunung Santri, Jawa Tengah, Jawa Timur, komo di NTB mah leuwih luhur deui gunungna, paling luhur India gunung
sahabat ngadarengekeun Kangjeng ketika nyaritakeun gunung. Cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan gunung jang pendeger bumi? Aya di Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Besi. Sebab besi mah kajen kukumaha ge ngelehkeun gunung. Gunung sakumaha gede na paculan. Ulah didoser di paculan bea. Ieu besi hebatnya saja besi. Jadi besi leuwih dahsyat tibatan gunung. Sahabat nanya deui, ya Rasulullah, aya leuwih dahsyat tibatan besi? Aya cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Nu leuwih dahsyat tibatan besi seuneu. Sakumaha hebatna besi ku seuneu bea kabeh. Masya Allah, cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan seuneu? Aya. Naon ya Rasulullah? Cai. Kajeun teuing adag-adagan seuneu imbul cai parem. Ya Rasulullah, aya nu leuwih dahsyat tibatan cai? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Angin. Angin mah ulah-ulah angin gelembung di dieu, angin nu kaluar ti dieu bahaya. Angin. Bahaya gede eta mah. Di mobil ge lamun geus aya angin eta mampir heula. Eureun. Wah, itu beres si angin ieu. Eta angin. Komo si eta mah angin apa? Heuh, tah mah teu kudu dicaritakeun tah mah. Racun. Angin. Angin nanti geus bau aku mau angin. Nah, ieu angin pohara jasa. Ya Allah, ya Rabb. Sahabat tetap masih ngotot nanyakeun, ya Rasulullah, aya keneh jang pendeger dunia selain daripada angin? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Lamun hayang nyaho pendeger dunia supaya dunia ulah goyang, di antara diceritakeun tadi leuwih hebat tibatan angin. Iyalah jelema anu hartana loba, anu daek zakat. Jelema anu elmuna loba, nu daek mere elmuna lillahi taala. Jelema anu hartana loba, nu daek sedekah, etalah leuwih dahsyat dibandingkeun jeung nu tarate, nu tadi-tadi. Masya Allah, ternyata horenganan penguat dunia, penguat bumi. Hiji nu sugih, tapi nu sugih ngadaek zakat, nu sugih ngadaek sedekah. Ai si eta mah pan kadengena doang sugih. Kadengena doang. Apa ngadengenya na zakat hati? Malah mana yang zakat? Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Tah eta. Ya, di antara jelema nu boga ilmu, barahan ku ilmuna, dunia jadi teger. Tetapi nu paling dahsyat jelema anu ma'rifatullah wa rasul. Mengenal Allah jeung Rasulna, iyalah sigana kadeleuna cicing, sigana kadeleuna teu sabaraha, sigana kajeleuna hina, katingalina lah jelema tombal tepir, kacirina kuru, kacirina terudi, tetapi justru Allah ningali jutaan manusia nu ti peuting kerek tapi neuleuh jelema eta sangat pemandang. Nu tadina deuk disiksa tapi teu jadi. Mantak bisi aya aki-aki hudang ti peuting talian sih ada. Talian. Komo si eta mah geus teu kudu aki-aki talian bae. Geus gantung bae habak. Ternyata koreganan jelema nyiptakeun masjid teh ya. Jelema ngabangun masjid, jelema nyiptakeun majelis taklim, ngabangun majelis taklim, nyiptakeun mushola, majelis taklim dan lain sebagainya. Eta teh jang panegar dunia mengenal Allah. Lamun nu sugih jamal bisa. Etalah keistimewaan penegar dibandingkeun jeung gunung, dibandingkeun jeung seuneu, bandingkeun jeung besi, jeung seuneu, jeung cai, dibandingkeun jeung angin, leuwih hebat keneh jelema nu usaha tapi usahana lillahi ta'ala, jang li'ilai kalimatillah. Tuh masjid, tuh majlis, tuh musola, tuh fakir miskin, tegar dunia kajen kukumaha. Tuh kula talian maning kuari talian sana mau orang teh. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah.